kebagian dari kumaha nyokot sen ni cece ongkos cau naon anu kebagian monyet iya cau naon anu kebagian monyet kontol cau naon anu kebagian monyet kontol kan masih kelilila tuh kek kalau memikir dia mah cau kulutuk alah kebagian iya mah cau naon anu kebagian monyet cau naon dah cau bau lu amis kan dia cau mah cau mah dah pahit ada pahit over cau mah dah kabeh amis ada sebagai kumonyet deh hah ada sebagai kumonyet cau naon anu kebagian monyet hah nyata aneh kabeh cau mah dah amis resepen monyet oge cau naon anu kebagian monyet kita ada kontol dong no sak buru ah cau kulutuk cau naon anu kebagian monyet cau wah kateguh sing dikacerit ketiga sia sok angkat siap taluk gitu cau naon anu kebagian monyet kecauan ah Maka jawab. Maka jawab itu Romual. di Bali kan ayah nih anu hiasan atas cau tina ieu tina ieu hiasan Bali lah aya nih hiasan Bali cau eta jawaban oh cau anu tina kayu dicat dengan cau alus naon anu kebagian monyet pasti ada tebekin monyet betul cenah dia tina kayu tapi bener pasti dewi eta diakal ku monyet wasak nama taluk ah anu kada ya bisa nyamuk kayak kamari deh. anu kata nyamuk Aku jawaban mari minum mana aduh sopan sakali mari mas. dengekeun sakali cau naon anu kebagian monyet Aw asal melicik mah. cau naon anu kebagian monyet Bukan ka ujung dunia aku paling badi hajar aing mah. Oh, aing mah asal ulah licik we. Oh, kata Kudu natural ieu mah adil. adil sok satu Nggak taluk. taluk Taluk. ah sok siapkeun lah kadinya tah kada kada Oh, angkat jawab heula atuh. ieu angkat celaka urang Jawab heula. urang Jawab heula, jawab. sok buru Jawab heula. Hah? Jawab heula. cau anu diampihan di imah teu beukeun monyet daheseun sok Ah, itu makin natural, ayo bang. Natural, bu. Nah, udah apa? Jauh, ayo. buru Lah, angkat ayo mu. ah Apa? Taruh juga nanti gitu pada nanti butut sama ayo. buru